acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca bade meraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian kaopat. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang lajengkeun deui kumaha terasna dina nggoning bubujengna Kangjeng Raja nyaeta Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika. Mangga urang teraskeun. Kantenan Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika ngaraos bingah ngeunaker ku ayana waleran ti para prajurit. Malah langkung bingah deui kanggo Kangjeng Raja wireh ningali para prajurit sumanget naker dina ngawaler, sumanget deui heutia siap tanaga sagala-galana keur ngalaksanakeun bubujeng di jero leuweung Mandaraka. Syukur mun kitu mah kaula ngarasa bagja. Ngarasa sugemana keur ku ayana Arandika sakabe geus siap sayaga pikeun ngalaksanakeun moro. Ngan perkara moro ulah isukan bae ngamimitian nama. Ayeuna urang nyieun bae nyeta pasanggrahan di dieu. Tayangan tempat anu mernah anu negla di kaparengan di dieu mernah tur negla. Apan lenglang palebah dieu teh Kangjeng Raja ngareretan kasabudereun eta patempatan. Janten lebet kaleuweung mah teu kedah ayeuna kaulan Gusti. Ceuk Ki Patih Winata ngajukeun pertanyaan. Teu perlu ayeuna. Kitu we asup kaleuweung mah mun waktuna moro. Ari keur bobetah mah keur masanggrahan mah nya di dia we Ki Patih. Sumangga sejak ngiringan kaulan Ki Winata henteu baha. Syukur kumaha aranjeun sejen nah hanya tujuan apa henteu kana rencana kaula ngiringan kaulan nun ngiringan Gusti ngiringan abi ge moal bade baha kaulan nun. Palon para prajurit meninga guruh para mitra. Syukur Kula ngarasa bagjana keur sugema nu taya babandinganana. Kangjeng Raja harita teh gumujeng bakat tingkunya nya ngaraos sugema hate ngarasa bingah nu taya babandinganana. Ngan kaula amanati ayeuna ka sarerea. Yen kaayaan di leuweung ulah disaruakeun jeung di nagara, malah disaruakeun jeung di pilemburan ulah kudu dibedakeun. Ari di leuweung teh atuh apanan boa aya naon jadi urang ulah samarangan ulah suaban. Maksud salira Gusti kaula nun. Sun maksud Gusti kumaha nun? Prajurit ge nya kitu keneh sabada Ki Patih Winata tadi nanyakeun. Tah, maksud kaula ieu leuweung aya hareupeun urang beunang disebutkeun leuweung tutupan masih keneh sanget. Kawan tu leuweung tutupan atuh masih keneh sanget jarang arang langka kasabaku manusia. Malahan bangsa somah atawa rahayat teu beunang asup. Can aya nu waniun asup ari lain anu geus luhur ilmu sugih ku pangarti mapati. Da ieu teh geus tangtu di leuweung tutupan ieu sahanteuna we aya nu ngageugeuhna. Lajeng kumaha kaulan? Tah ku kituna Oma urang ulah pokona suaban nyarita ngomong asal disada nya kitu deui ka satu nu sok aya di kandang kudu nyebutkeun kambing terus atuh eta
ngeunaan satu nusok ngadaharan berit urang nyebut unyeng kaharti kartos kula nuhun semangat si jadi estokeun kumaha Aranika prajurit kartos kula nuhun moal ngamol bade bahasung syukur memang kudu kitu euy ngaras salamet sarerea carana Aranika kudu nurut kasakur papadah kaula replika Kipatih kalayan pokna Kangjeng Raja Ngandika ayeuna mah sok geura parentahkeun ka sakabeh prajurit keur nyieunna pasanggrahan kade keur tempat kaula mah Singoweng asal aya ulah padu jadi kudu weweng jeung kudu mernah di jerona oge kudu sumangat kaula walon Kipatih Winata bari harita keneh marentahkeun ka sakumna prajurit keur tatahara nyieunna saung keur masanggrahan di eta patempatan kabeneran para mitra sarerea sararibu sacabakna digawe atuh para mitra sadaya bener-bener migawe atuh nyieun saung ngepikeun pasanggrahan Kangjeng Raja saparakanca piteun pangrereban anu araya di dinya nya kitu deui bebekelan ge digunukeun di tempat nu geus dipernahkeun aya hiji saung khusus pikeun ngamasak pikeun ngaliwet jeung sajabana malah atuh bangsa kadaharan bawa ti nagara kayaning kere jeung sajabana geus disadiakeun malah ayeuna mawa lauk asin sagala engke lauk asina dibeuleum cenah kitu malah mah make jeung mawa uyah tarasi da eta rek nyambel lantaran ai cengik jeung cabe mah loba dileuweung atuh Kangjeng Raja linggih tumaninahna keur handapun tangkal kayu gede tangkal caringin teu jauh ti sisi leuweung tangkal caringin anu kacida pisan niuhan eta patempatan geunah karasana handapun tangkal caringin ieu anu memang gomplokna keur bari jeung asa atah karasa angin ngahiliwir nebak kana awak Kangjeng Raja meni atuh langsung harita keneh Kangjeng Raja nunutan tuduhan saregutna keur midamel saung eueuh nu welid kabeh oge sararegut atuh dina waktu ngan sakeudeung oge saung pikeun pangrereban teh geus beres geus kitu mah Kangjeng Raja ngalihat calikna ka saung nu pernahna di tengah-tengah dikudi bengku saung-saung sejen nu dieusi ku para prajurit puna kaayaan Kangjeng Raja saparakanca anu nuju reureuh di sisi leuweung Mandaraka ngareukeun kacape sabada lumampah ti nagara pikeun ngalaksanakeun moro di eta anyeta dina poe isukna kacaturkeun Nyimas Dewi Nawang Asih garwa Kangjeng Raja anu sepuh atanapi nomer hiji harita aya di jero kaputren kalayan keur dibarengan ku Raina Kipatih Kunjaya nu ngahaja nepunganana tumaninahna keur di jero kaputren bibi emban oge nu biasa ngahaja marengan harita mah dititah ini heula ku Nyimas Nawang Asih majarkeun hayang tumaninah ngobrol di sareng Kipatih patali Kipatih parantos nyebatkeun ngahaja nepangan margai aya hiji kapentingan anu kantenan pohara pentingna sabada di lebet kaputren atuh mungkan tunduaan bibi emana parantos teu aya Nyimas Nawang Asih ngagalindeng sasaura Rai Kunjaya adi teteh sim abdi kaula nun teteh dipayunya ngakeun salam kawilujengan mugia tiasa ditampi ku salira teteh kaula nun waler Kipatih Kunjaya bari cedok nyembah hormatna kerekan janten neraka Nyimas Dewi Nawang Asih dugi ka ngagelenyu imut kalawan enggal ngawaler pinuh ku kadeudeung
sarengkanya taya papadana kanu janten rai. Ditarima ku teteh rai ngan oma teteh pepejuh amanat. Sangkan sagala rupi kapalaina sareng amanat ti Kangkang Prabu. Sadayana kedah tiasa dilaksanakeun ku salira rai. Utami mah rai ulah dugi kanggo ciwakeun ka Kakang Prabu. Kandenan Ajeng Dewi, uji sim abdi jadi estokeun pisan. Rai moal bade baha kana sagala kapalaina Kakang Prabu. Kana sagala amanat ti mantenna sadaya sejadi estokeun pisan kaulan. Margi teteh sing percanten, mugi-mugi sing percanten, margi eta tugas di sim abdi teteh. Ngan ku ayeuna ngadadak pisan rai ka dieu, mangsa pasosore nah aya naon atusannyana rai. Memang ngerasa panasaran anu matak sajeroning tumanya teh paneuteup namah nyiwas nawang asih teh teu ngicep-ngicep tuluy bae mencrong kana rarai Kipatih Kunjaya. Para wargi anu mulia ngaso heula ngaso. Adaya sajeroning atuh tumaros teh paneutupna nyiwas nawang asih teu ngicep-ngicep terus wae mencerong kana rarai Kipatih Kunjaya. Memang di sim abdi aya kapriyogian ka salira teteh kaulan. Mugi teteh Dewi teu kabotan kaulan. Aya naon rai? Aya badan mengkeun kaulan. Prak atuh grabejakeun terus terang rai. Ujuk sumangga. Pamugi teteh Dewi teu janten benu kalebu meneng. Hati-hatina keur dina nyaritana Kipatih Kunjaya lajeng nyimas nawang asih ngawaler gesit nakal. Moal benu rai rek kitu rek ieu oge mangga wae geura saureukeun. Ulah bade seueur aturan, ulah loba karisi sareng karempan rai. Mawi inis ku bisi rempan ku sugan inis teteh tiraos mana atau nepi ngaraos kasing mamanahan kaulan. Nah soal negara atau soal pribadi rai kombinasi tuanana teteh ay maksad rai semua maksad di sim abdi teh soal negara oge soal urang waina urang buaan dulur teteh ukituna mugi teteh kersa ngabandunganana. Baik atuh geura balakakeun aya naon atusannyana. Mani panasaran teteh teh rai pati mangkin ngaraos panasaran pikeun nyimas nawang asihna. Wayana kasauran Kipatih Kunjaya leuwih panasaran pedah naon rupa nu dikenalkeun ku Kipatih Kunjaya. Apa sakitu dariana. Kipatih Kunjaya ngesod calikna nyaketana kapayuneun nyimas nawang asih. Kayaanana atuh bangun anu nya-nya palai langkung tumanina ngarah tiasa langkung laluasa dina ngoni ngebrehkeun eusi hatena. Sajongjongan majempling Kipatih Kunjaya ngahuleng heula. Bangun aya nu jadi bahannya implengin manah anjeunna teu kantos lami teras danga. Teras mancokeun tutupanana ka nyimas nawang asih. Baripokna estuning darianata. Kieu teteh upami diemut-emut mah urang berjuang dieu teh bat asa mubah sasat capek gawe teu kapake capek gawe taya hasilna teteh keke nah mubah kumaha rai naon anu dimaksudkeun ku rai make nyebutkeun capek gawe taya hasilna. Capek gawe teu kapake teh naon? Ngagebeng nyimas nawang asih ngabandungan kasauran Kipatih Kunjaya raina. Kipatih Kunjaya nu geus aya rencana tiba heula mula. Hayang eta ngangsona nu jadi lanceuk sangkan engke ka hareupna. Bisa leuwih atuh cenah kumawasa di nagara. Tuluy atuh nyaeta nuluykeun kasauranana leuwih daria batan tadi.
Margi diemutku teteh kahijina apaan TTT tekagungan turunan ti Kangjeng Raja teh sanos nikah parantos belasan tahun jabi ti eta bet asa kacida teuing we atuh abong deui teteh mikanya teh ka anak batur teteh Den Aji jeung Nen Laras maksud Rayi teh sumun sadeui atuh teteh masuk api geuning anak batur teteh teh pokna Kipatih Kunjaya bangun keheuleuna kera kana sikep panaharita Rayi nah habat ka mana wae geuning sasauran teh Rayi mah kawas lain jeung nu jadi lanceuk wae nah kumaha teteh Rai Patih keur teteh mah apan kumaula teh kudu nya ka Kangjeng Raja margi anjeunna teh salaki teteh nya kitu deui ka Den Aji sareng ka Nen Laras apan geus dianggap salaku anak teteh pribadi nu matak wajar jeung pantes naker upama teteh mikanya teh peupeurieun Kakang Prabu teh ti teteh henteu boga turunan atuh moal nya we apana teteh teu mikanya mah kamaranehanana mani atuh para mitra sadaya wes nerewes we kasaurana Nyimas Nawang Asih bangun nya amakeunana ku sikep jeung caritaan Kipatih Kunjaya saperti harita memang leres pisan palebah dinya nama teteh nanging apan ieu teh kasebatna ge putra kawalon teteh sanes putra tetesana getih teteh pituin ku kituna engke teh rag-ragna ieu nagara moal katurunan teteh pituin nanging katurunan Dewi Nawang Asri teteh mah engke aya bahan ditoker komo pamikang jeung raja parantos teu aya baris gampil naker dina ngalaksanakeun eta kaayaan teteh tah atuh kasebutna teu bau sinuk-sinuk ajan mah panginten antawis Dewi Manawang Asri ka teteh teh upami Kangjeng Raja parantos teu aya putra Kangjeng Raja ti manehna nu ngadeg nyepeng karajaan Nyakrawati ngabahu denda di ieu nagara pantesna teh jeung pantesna teh upama teteh mah meureun ditoker diingkahkeun diusir teteh lamun putra Kangjeng Raja ti Dewi Nawang Asri jeneng raja gegentos Kangjeng Raja nu ayeuna eta tuang raka lain hiji hal anu pamohalan upami teteh diusir teh mah ti ieu nagri cenah meureunan atuh kumatak-matak heurin aya di nagara oge upami kitu kajantenanana hina naker kaayaan teteh teh baris pada ngahina kusanagara teteh moal aya ajen sapeser teteh moal aya nu ngajenan deui mangga geura emut teteh emutan sing waspaos ku salira teteh sumanget naker para wargi sadaya harita teh nyaritana Kipatih Kunjaya mangaruhan henteu bener ka Nyimas Dewi Nawang Asih ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng sumanget nakera nyariosna Kipatih Kunjaya mangaruhan teu bener atuh sangka Nyimas Dewi Nawang Asih henteu mikanya ka Santiaji sareng Den Larasati Nyimas Dewi Nawang Asih haneuteub antep kanu janten Rayi bangun upalai sidik sareng tetela kana kaya nu sanyata-nyatana manah anjeunna palai ngajugjugan kana eusi manah nu janten Rayi rahuh anjeunna ngarahuh panjangna keur bangun anu seunggah kaayaanana
Atuh para mitra bangun semu berat lajeng Nyimas Dewi Nawang Asih cumarios. Rai keheula ulah gagabah nyangka nu teu leres. Urang kedaha sak jejehan ulah kejot borosot kitu bae Rai. Lantaran mun urang geus nyangka teu bener kabatur heug teu puguh paktana eta teh dosa basana. Dosa Rai teh dosa. Teteh upami nyata di dieu tos teu aya Kangjeng Raja. Buktosna Kakang Prabu Caroge tete heung teh. Den Santiaji tos dewasa tos jeneng raja di dieu. Sijiha kapastianana upami teteh dihina basa, diusir, atanapi disiksa tiasa bae. Malah moal boa disebatna teh mangan nyesep cenah kana sari-sari tatangkalan. Atuh boa-boa disangka hileud beuteuy. Si hileud beuteuy si rujit dah jeung sajabana ti eta. Tah kitu malah upami teh ama teteh keuh palai jinep di dieu moal henteu teteh disiksa. Durung digusur, kenebut dibebetkeun, gaplok dicabok, cebet ditampili, cekuk disepak, jeung sajabana ti eta. Numawi teteh emutan jisim abdi ieu teh kena enga di akalan. Sedih teteh sedih. Amit upami abdi gaduh lanceuk dugi ka diki kitu teh mah aduh kacida teuing abdi teh sedihna liwat saking teteh upami boga lanceuk di kitu-kitu ku batur tah kitu. Sajabana ti kitu atuh jisim abdi teh moal tiasa majar kumaha margi tos kitu kajantenanana. Namun sok sanaos kitu hal ieu kurang bisa diakalan teteh. Urang nyieun akal tareka sangkan urang nyegah hal ieu dugi ka kajadian. Tah kitu nu mawi kieu oge. Janten maksa jisim abdi teh. Ku emutan mawajak sengaya maksad sae pikeun kabagjaan urang teteh. Sajabana ti bibiriji digante dina cumaritana oge rumahu sagala Kipatih Kunjaya panjang lebar cumarita atuh ngasupkeun jarum racun kanu jadi lanceukna mangaruhan anu teu bener sangka Nyimas Dewi Nawang Asih nyieun hiji tindakannya eta anu bakal nguntungkeun ka Kipatih Kunjaya. Ari kalah ka terus-terusan mah disuntik anjing para wargi pangaruhan kitu. Kuraina teu burung ngalaketei oge manah Nyimas Dewi Nawang Asih teh. Joal kasawang sagala rupa jadi hiji kanyataan. Anjeunna ditoker diusir ku Dewi Nawang Asri sareng putrana. Upama jaga Kangjeng Raja parantos teu aya, kupedah teu kagungan turunan teh. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, ari kalah kakutras-trasan di pangaruhan kitu mah kuraina teu buru ngalaketei oge manah Nyimas Dewi Nawang Asih. Jol kasawang sagala rupana jadi hiji kanyataan. Anjeunna ditoker diusir ku Dewi Nawang Asri sareng ku putrana. Upama atuh jaga Kangjeng Raja parantos teu aya, kupedah teu kagungan turunan teh. Ngoceak maratan jagat ngajrit maratan langit tina tungtung manah Nyimas Dewi Nawang Asih.
rarai nadugi kapias cisoca tuluy-tuluyan murubut lajeng nyarios dumareda pegat-pegat. Memang kiamat lamun nepi ka kajadian kitu teh rai be nalangsa naker keur urang be. Meureun urang teh bakal cilaka. Nasib urang bakal beki ruksa. Teu kasawang kumaha sedihna jeung nalangsana upama teteh nepi ka aya teu boga ajen sapeser diusir ti ieu nagara rai. Cing atuh kudu kumaha carana, kudu kumaha ngajagana sangkan ulah kajadian saperti nu ku Ki Adi digamarkeun tadi Ki Adi. Cing atuh teteh hayang ngabandungan kumaha carana sangkan urang kudu salamet bari jeung ulah nimulkeun hiji pancabahya rai. Cunggan atuh rai mah kasebut lalaki geuning ceuk paribasana loba luang jeung pangalaman. Dai teteh mah sakadar awewe. Ai awewe teh geuning ceuk paribasana pondok lengkah cenah awewe mah kabisangan saukur ceurik. Atuh rai bere bong bolongan teteh kudu kumaha ngarenghik muntang tulung kaki Patih Kunjaya mung hanyakal waktosna kabujeng seep rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Panjiwa.